janten ulah anu bager di bageran deui nya anu benuan sanes kitu anu benu ge kedah di hargaan atau tapi kedah dihormati tetap nya urang ulah nyimpen rasa benu sanaos urang atuh di benu. Duh teu daya sadayana kumasalira diri ukur tumarima sagala kumakersana kasalira Gusti nuluhung teu aya tandingna pangeran urang sadaya teu aya deui mung Gusti ku urang dipusti-pusti maha uning nganyakseni urang sadaya sagala kawasa welas tur asihna estu terobah duh Gusti duh teuwasa duh kedaya sadayana masalira diri ukur tumarima sagala kumakersana kasalira abdi pasrah estu tunduk tumut ka Gusti nuluhung teu aya tandingna pangeran urang sadaya teu aya deui mung Gusti ku urang dipusti-pusti maha uning nganyakseni urang sadaya sagala kawasa welas tur asihna estu terobah duh Gusti duh Gusti. Hatur nuhun Kang Diki teh Neng hiji kidung anu judulna Sembahan Urang. Sampurasun pamiarsa sadayana pendakri di Gentra Kahuripan anu dina danget ieu abdi sadaya bade ngaguar hiji waktu bakal kaungkapkeun disarengan ku narasumber aya Pak Andris. Sampurasun Pak. Sarangan oge ku Teneng sareng Kang Dikinya. Ngawitan Pak ya patarosan ieu kieu. Naon maksud tina
sadayana bakal kaungkapkeun numutkeun Alkitab. Upami urang ngemutan karena kahirupan urang, kahirupan jalmi pada umumna gitunya, laku lampahna teh bakal diungkap, bakal dibuka. Sanajan laku lampah teh ditutupan atanapi dituruban, disumputkeun bakal kaungkap sadayana oge. Pasti kabuka. Ah iya mah nu sararpu mentong cenah karuyan teu pasti diungkap. Eta tos aya dina kitab sucina. Ya. Eta tos diwawarkeun, diberitakeun ka urang ka jalmi sadayana bahwa yen eta laku lampah urang teh anu ku urang pangitan salama ieu mah disimpen eta bakal dibuka. Cobi urang awas sarengan dina Lukas kaca 12 ayat 2 anu katilu sareng anu 2 Korintus napa sakantenan. Lukas 12 ayat 2 dugi ka 3. Sabab naon bae anu disamunikeun bakal katembong, rasiah naon bae bakal kaboker. Jadi naon bae anu kumaraneh diomongkeun dinu poek bakal kadenge saterang-terangna. Jeung naon bae anu kumaraneh diharewoskeun rurusiahan di kamar anu nutup geus tangtu bakal diuar-uar. Sareng 2 Korinta 5 ayat 10. Sabab urang kabeh engke kudu jonghok di payuneun Kristus, dipariksa kalakuan, unggal jelema bakal narima bagianana satimpal jeung kalakuan hirupna di dunya, hade atawa goreng. Tah eta Pak janten upami numutkeun kana dauhan Gusti mah urang teh teu aya anu kebal hukum. Teu aya anu tiasa nyumputkeun salingkuhan tapi naon segala rupina gitu. Eta engkena bakal kabuka, bakal kaungkap dina waktosna ge. Terus hirup urang kadahna ngagaduhan rasa syukur upami bener urang disalahkeun ku batur. Dah kudu syukur. Justru anu dipikasieun mah lamun salah urang dibenerkeun. Naon margina upami salah urang dibenerkeun nya urang teh ngalintun ngalakukeun kasalahan da didukung. Anes didukung ku batur dibenerkeun. Salah urang dibenerkeun. Jadi urang teh ngalakukeun kasalahan terus-terus da didukung. Tapi bener urang disalahkeun ku batur mah teu aya nu ngadukung. Mung Gusti nyarira anu ngadukung urang. Tadina waktu engke ngungkapkeun eta anu dipermalukan, anu naon kita disingkirkan teh ku Gusti teh sanes urang anu disalahkeun, tapi manehna anu dibenerkeun kalakuan gorengna. Kitu maksudna. Janten apami jalmi mah tanapi manusia mah tiasa nyumputkeun teh ti manusia anu sanesna, tapi upami di payuneun Gusti mah moal tiasa kasumputkeun. Moal tiasa. Segala rupina pasti kaungkapkeun, pasti kabuka. Tapi kadang-kadang tehnya manusia teh sok sapertos anu keun we Gusti mah tiasa dibohongan kitu urang mah ngabohongan ka jalmi. Yen manehna teh teu apa yen Gusti teh pasti ningal kitu kana kabohongan urang. Kasawahe urang bohongna ari Gusti mah pasti ningal. Tapi kadang-kadang manusia teh teu ngaraos gitu. Raraosan teh teu aya nu ningal we, raraosan teh Gusti teh teu ningal we kitu. Tak kitu nya. Padahal Gusti mah teh gaduh catetan, gaduh kitab anu nyatet laku lampah urang. Makanya dana hiji waktu menemutkeun tina surat Korinta tadi nya naon anu didinya disebatkeun tadi teh teu aya anu hiji oge anu bakal teu kaungkap. Sadayana bakal kaungkap. Manawi urang teh dina hirup teh kedah ati-ati nya. Jalan sareng Kristus teh saresna mah eta teh hirup anu pang raos-raosna. Nya dituyun unggal dinten disertai kitu nya pan urang teh raos pisan eta teh saresna mah. Nya dibandingkeun upami urang teu disertai kitu nya. Laku lampah urang teh teu aya pisan remna kitu nya, teu aya pisan remna. Atuh di kantor urang nyumputkeun
sesuatu nyebutkeun salah hiji barang atau tapi alat nya di jalan oge kitu di proyek-proyek nya di pangitan di tempat ibadah oge aya. Pami misalkan kan di dia perkawis dibuka, perkawis diungkapkeun kan upami patarasana saha wae teh. Eta teh nya sadaya jalmi Bapak. Sadaya jalmi anu aya di alam dunia ieu paen. Mohon jan tadi diungkap waktu ngawitan teu aya saurang oge anu kebal kumaha ke Gusti Yesus teh bakal ngempelkeun urang gitu misahkeun eme sareng domba. Pasti ya, Gusti Yesus terangkan mana domana mana emena. Tapi nya kadang-kadangnya tak kitu upami urang bisa nama ngajalankeun hidup urang sadi di dinten teh nya. Nya kadang-kadang urang teh sok lepas tina pangemut urang dan bahwa nya urang teh unggalin teh disarangan ku Gusti. Nya tak ulah isa namanya sakumaha urang tadinya nyumputkeun kagorengan, nyumputkeun naon da. Nya upami urang sadar aya nu nyarangan urang mah pasti panginten urang teh moal ngalakukeun hal-hal nu sapertos kitu gitunya. Langkung seueur prioritas sadarna gitu Pak. Memprioritaskan sadarna teh aya di dinya kumargi pan urang teh tos aya hiji naon kitu panungtun nyaeta Roh Suci teh nya eta teh dipasiean ku Gusti itu aya Roh Suci eta nu nuntun urang nu nyaangan ka urang. Janten urang tiasa ngabedakeun mana anu lepat mana anu sae gitu. Upami misalkan panya hiji waktu tekan bakal dibuka, bakal diungkapkeun ternyata. Iraha eta teh. Aya teu manusia anu terang tu iraha-irahana. Panginten upami tanda-tandana mah aya, tapi waktu nu pasna anu tepatna teh kan urang teh terang iraha-irahana panginten. Gitu. Iraha-irahana mah urang ge teu terang, tapi Gusti anu terang. Gusti Yesus anu terang da anjeunna eta nu gagaduhan namun kita pengungkapna. Gitu anjeunna nya sebagai hakim anu adil. Enten anjeunna anu nyarira anu terangkeun. Duka enjing duka pagi itu urang oge teu terang nya gitu. Tapi dina hiji waktos eta bakal dibuka, bakal diungkapkeun. Kan pangintennya urang teh terang iraha-irahana. Urang teh kedah kumaha Pak tah? Mayunan isana mah waktos anu bakal datang anu urang teh terang iraha-irahana. Sikap urang teh kedah kumaha salaku manusia gitu anu. Dina kitab suci Wahyu 20 ayat anu ka-11 dugi ka-15 anu tos kenging panginten mangga awas. Geus kitu kaula nenjo hiji tahta gede warna bodas sarta aya nu nyalikan. Bumi jeung langit leungit ngejat ti payuneunna. Teu tembong deui. Kaula nenjo oge jelema-jelema anu geus parae. Gede leutik narangtung hareupeun eta tahta. Kitab-kitab dibaruka jeung aya deui hiji kitab sejen meunang muka nyaeta kitab catetan nu harirup. Eta jelema-jelema diputus hukumanana luyu jeung kalakuanana masing-masing sakumaha anu dicatet tina kitab-kitab eta. Laut nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemana. Maot jeung alam maot nyerenkeun jelema-jelema paraeh anu aya dina genggemanana. Kabeh diputus hukumanana satimpa jeung kalakuanana. Geus kitu maot jeung alam maot digebruskeun ka lautan seuneu. Ieu lautan seuneu teh nyaeta paeh kadua. Jelema-jelema anu ngaranna teu aya dina kitab anu harirup digebrus-gebruskeun ka eta lautan seuneu. Tah, tadi tos diangkeun Bapak. Iraha sareng di mana? Cobi kanggo ngajalankeun hukuman dina waktos harita. Janten eces sadayana oge. Teu kedah urang nyumputkeun ka kalepatan atau lebih kesalahan. Janten itu teh di dinten akhir. Dinten akhir. Tah eta catatan dinten akhir teh iraha tah. Mung Gusti Yesus nyarira anu terangeun. Ya, hari pami urang mah terang iraha-irahana tapi
pangintennya urang teh kedah siap Tah gitu. upami gitu. dina hiji waktos eta teh anu bakal Gitu. datang gitunya. Mohon Pak. Terus ieu aya patrosan di Pak. Mohon Pak. Nah Gusti bakal ngungkapkeun sadaya kitu oge anu nyarumput. Mohon. Tah kumaha urang teh nyiapkeun diri pikeun mayunanna eta. Sateuacanna terus kabeh tapi nya kan namina urang teh benten-benten gitu nya aya anu tos siap, aya anu teu acan siap, aya anu hare-hare we kumaha engke gitu tah. Kadang-kadang oge nya ku kumaha engke eta teh ngalakukeun laku lampah anu teu sesuai, anu teu luyu ku kahoyong mantenna gitu. Mohon. Tah cobi sateuacanna urang ngawaler eta patarosan. Urang aos heula Pandita 12 ayat 14. Sagala lampah urang boh hade boh goreng ngajan anu rikip buni ge baris dipariksa ku Allah. Tah eta buktos keadilan. Saha wae oge. Sing saha oge gitu. Sadaya jalmi. Dan eta bakal diungkapkeun tina laku lampahna sagarupina. Eta mah da upami istilah nama penghakiman mah luyu sareng laku lampahna sewang-sewang manusia nya adil saadil-adilna. Seadil-adilna. Da Gusti mah maha adil gitu Mohon. Lajeng Pak, abdi teh bade naros ieu Pak. Upami ninggal tadi dina wahyu kan pika sieun pisan gitu nya dina pangadilan Gusti ieu teh. Seueur jalmi anu sieun kanggo ngadep ka pangadilan Gusti ieu kalebet abdi, Pak. Nah, kumaha Pak panginten aya pangiat kanggo urang salaku jalmi-jalmi anu tos percanten ka Gusti supados henteu sieun kanggo mayunan ieu gitu, Pak. Ya saresna mah apa dina diri urang teh saatosna urang nampi Gusti Yesus saresna teu kedah aya kekhawatiran. Yakin bener yen urang teh putra Gusti gitu. Yakin bener. Da Gusti teh dina sagala rupina urang tos nang tayungan malihan dina panyakit urang ge anjeunna dongkap untuk nyageurkeun, panyawat oge dicageurkeun gitu. Oge disayagikeun tempat tadi dina poin anu episode anu kahiji geus dijelaskeun bahwa anjeunna nyayagikeun kapariugeun urang teh tos aya di dinya termasuk ke anu disayagikeun ke hirup urang kekal. Nah, itu kedah dipermasalahkan itu mah. Yakin urang hidup di lebet Gusti Yesus gitu. Tapi sanaosnya namina upami urang ninggal kasih si manusiana keduanya kadang-kadang ulah hariwang ulah ringrah percanten we nya tapi kadang-kadang kan urang teh sanas aya pangiat oge nya manusiawi nya tetep ya kasieun mah aya satu tadi saur Kang Diki upami ngaos di ayatna kitu nya asa digebruskeun saharian digebruskeun kanu seuneu nya isana mah gitu kan aya kasieun tapi tetap saur pangandika Gusti ulah sieun. Itu aya pan ayat ulah sieun tah gitu. Upaya ulah sieun mah teu kedah sieun gitu. Tah upami misalkan kan urang teh butuh waktos gitu kan pamingiatkeun teh kan teu cekap ku ulah sieun tapi kan tetep tah kan berarti isana pariogi waktos anu nulami anu teras seueur masukan-masukan anu kanggo ngiatkeun urang duwi ka urang teh laras bener tos kiat tos siap mayunan sagala rupina gitu kan painten aya teu sapertosnya naon namina kiat-kiat supaya urang teh dina mayunan urang sadi dinten ieu kanggo ngiatkeun urang teh kedah kieu, kanggo ngiatkeun urang teh kedah kieu. Kedah kumaha tah kedah sapertos misalkan contohnya urang teh nya rajin ngadoa, pendak sareng saha anu tiasa ngiatkeun gitu teh. Kumaha tah Pak? Upama numutkeun kana kitab suci saresna mah eta teh lengkap. Coba urang buka dina Zabur 138 ayat 23 sareng 24 anu tiasa ngaos anu ku abdi Pak. Mangga. Pariksa diri abdi, rah-rah pipikiran abdi nun Allah. Uji boleh kerkeun eusi hate abdi. Kotek tak bilih didinya aya kajahatanana.
Teras tungtun abdi ka jalan nu langgeng. Ieu teh hiji sikap kejujuran ti jalmi-jalmi anu percanten ka Gusti. Jujur ngungkapkeun sagala rupi anu dipidamel ku urang bilih dina hirup urang teh aya anu terus gitu. Jujur ka Gusti. Simkuring ngalampahkeun kamari kegorengan atanapi nganiaya batur atanapi bendu ka tatanggi atanapi aya kebencian ka barudak kana ka barangkali atanapi ka sarupi. Eta teh ieukeun ka Gusti, dieceskeun, dijelaskeun. Jadi aya sikap jujur ti para jalmi anu tos nampi Gusti. Eta anu kahiji, Pak. Sareng anu kadua, coba angos deui dina Roma 8 ayat anu kahiji. Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Kristus Yesus, hukuman teh geus teu aya. Hukuman teh Geus teu aya. tos teu aya. Coba ulang deui sakali deui, Pak. Mangga. Pikeun anu hirupna ngahiji jeung Kristus Yesus, hukuman teh geus teu aya. Jeung saha anu ngahiji jeung Kristus, hukuman teh tos teu aya. Urang ngahiji sareng Kristus henteu. Eta patarosanana ngahiji henteu. Buktosna yen upami urang ngahiji, hukuman teh teu aya. Urang ayeuna hoyong ninggal hukuman urang atanapi horong teu aya? Teu aya. Hoyong teu aya pasti. Pasti hoyong teu aya. Tah carana nya eta kedah naon ge tadi? Ngahiji sareng Kristus. Ngahiji teh nyaeta sapertos tadi. Urang dilebet Gusti, Gusti dilebet urang. Jatuh urang teu kedah aya nu dipikasieun upami urang ngahiji sareng Gusti Yesus Kristus. Itu pembela anu agung. Misalkan urang dilebet Gusti, Gusti dilebet urang teh kedah kaemutan teh sadidinten pangintennya. Tapi kadang-kadang kan misalkan upami sapertosnya orang-orang teh anu gaduh kasibukan padamelan, kadang-kadang sok ngahilakeun kalimat-kalimat eta anu urang dilebet Gusti dilebet urang gitu tah. Tah aya teu kumaha sih kedahna gitu supados urang teh sanaos urang di mana wae ayana, di mana wae ngalengkah, di mana wae tempatna, tapi urang tetap emut. Yang urang dilebet Gusti, Gusti teh dilebet urang gitu kumaha. Aya kekecualian ternyata setelah saatosna urang nampi Gusti atau nampi ngahiji sareng Gusti Yesus, urang atos ngahiji ternyata aya buktosna urang teh dibebaskeun tina dihapus gitu nya. Dihapus gitu. Sanajan urang panginten nyumputkeun, tapi mun tos ngahiji sareng Kristus urang kada dibukakeun heula tapi teu kena hukuman. Tak gitu. Gitu sebenarnya upami misalkan urang dilebet Gusti dilebet urang teh eta teh sama nya ngahindarkeun sikap-sikap urang tanapi laku lampah urang nu eta nu nya tadi moal nyumputkeun aon anu kalepatan kagorengan kumargi da urang aya dilebet Gusti aya dilebet urang upami eta isa nama dicekel ku urang tangtos pasti urang bakal ngalengkah gitunya ngalengkah kanu jalan anu luyu anu dipika hoyong ku Gusti gitunya. Da jalan anu kurang bade dilengkahan teh eta teh anjeunna nyari antos ngalengkah ti payun sanesna mah. Jatuh urang teh kedah ham-ham perkawis eta. Hiji deui ayeuna aya di Galatia 6 ayat 8 sareng 10. Kieu pangandika Gusti. Jadi ulah bosen-bosen nyieun kahadean. Supaya dina waktu nangala upama urang teu eleh ku kabosen kabeh hasilna tangtu ka Allah. Ku sabab eta saban aya kasempetan sing getol migawe kahadean kasing saha bae. Komo kabatur sakapercayaan mah. Tah eta mernah pisan. Nya janten ulah dugikeun ka kieu. Umargi urang tos dibebaskeun tina hukuman, umargi urang tos ngahiji sareng Kristus, urang bebas dia ngalakukeun kagorengan. Ulah nugikeun kadinya, tapi tetap ngalampahkeun kahadean mah kurang kedah dilakukeun gitu. Termasuk ka jalmi-jalmi anu goreng ka urang gitu nya. Janten ulah anu bager dibageran deui nya. Kanu anu kitu anu benduan sanes kitu anu bendu ge kedah
hargaan atau tapi kada dihormati tetap nya urang ulah nyimpen rasa bendu sanaos urang atuh dibendu. Kata teh sasah pisan ya. Ulang Sasah pisan. sesah. Bade bendu, bade kebageran kanu ngabenduan urang sasah pisan. Sesah, mun sesah. Tapi cek saha eta cek sesah teh anu nyesahkeun terus nama upami abdi bade ngabenduan jalmi-jalmi anu bendu ka abdi kitu nya ka pribados sakampung ku abdi bendu istilahna. Mohon upami bade ngabenduan naon margina da anyana ngabendu ka urang kitu nya. Tah justru ku margi aya rasa kasih anu dihijikeun ti Kristus sareng kasih nu aya dina urang teh ya hiji-hiji biasa dilepaskeun eta tina kebiasaan ngabendu anu bendu gitu nya. Itu Pak salasna mah eta tina eces pisannya eta penjelasanna nya. Pamirsa sadayana unggal waktos teh kasempatan urang pikeun melak anu kasayan sebab hiji waktos bakal kaungkapkeun. Dugi ka dieu di Gentra Kahuripan urang pendakdi di episode anu salajengna. Hatur nuhun Gusti ngaberkahan urang sadaya.